Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, pendak deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina kesempatan ieu, hayu urang sami-sami ngabahas uji kompetensi halaman 42 ngeunaan sisindiran. Nomor 1. Sisindiran diwangun ku bahasa Ugran anu disebut A. Puisi. Nomor 2. Sisindiran dipikawanoh ti abad. Jawabanna B. 16. Nomor tilu. Naskah kuno anu mimiti medar perkara sisindiran nyaeta. Leres. Jawabanna D. Siksakanda Karesian. Lebet kanu nomor 4. Dina kasustraan Malayu sisindiran sarua jeung naonnya ibu atas nerangkeun kamari. Leres pisan, sisindiran teh sarua jeung pantun dina kasustraan Malayu. Janten jawabanna C. Lajeng ka nomor 5. Jumlah padalisan dina sisindiran teh saperti dihandap ieu. Iwal sisindiran diwangun ku 4, 2 atawa 6 padalisan. Nah, dina pananya nomor 5. Iwal kecuali padalisan dina sisindiran. Janten jawabanna D. Hiji. Lajeng ka nomor 6. Jumlah engang dina sisindiran aya sabaraha? Leres. Jawabanna 8. A. Anu dimaksud eusi dina sisindiran aya dina kasabarahan, aya dina padalisan kasabarahannya ari eusi teh. Leres. Aya dina padalisan satengahna tina jumlah padalisan dina sapada. Jawabanna C. Lamun aya 4 padalisan, eusina aya di padalisan katilu jeung kaopat. Maksudna setengahna tina jumlah padalisan dina sapada eta teh eusi. Jadi dina sisindiran diwangun ku cangkang sareng eusi. Lajeng ka nomor 8. Tengetan sisindiran dihandap. Ka kota naik padati, saukur ka Sukajaya. Sakola nyiar pangarti, lain ukur loba gaya. Numutkeun wanguna, sisindiran di luhur ka asup kana. Mangga tengetan ku hideuk. Leres pisan, jawabanna A. Paparikan. Sami ciri-cirina sareng paparikannya. Lamun ralakitan mah aya basa nu diulang. Di dieu teh aya basa nu diulangnya. Nah, nomor 9, nomor 8. Numutkeun eusina sisindiran di luhur ngebrehkeun ngeunaan. Leres pisan. Jawabanna piwuruk atawa C. Nomor 10. Tengetan sisindiran dihandap. Api-api ka manglayan. Puguh mah kahaur pugur. Api-api kawas teu hayang. Puguh mah sieun ku batur. Numutkeun wanguna sisindiran di luhur ka asup kana. Ingatnya, lamun aya kosakata anu diulang, punten, sanes kosakata, lamun aya kecap anu diulang dina padalisan kahiji, diulang deui dina padalisan katilu eusi, atawa kecap dinu kadua cangkang diulang deui dinu kecap kaopat eusi, namina nyaeta rarakitan. Nomor 11. Numutkeun eusina sisindiran di luhur ngebrehkeun ngeunaan. Kinten kita naon ieu barudak? Jawabanna D. Sesebred. Nomor 12. Wangsal tina wawangsalan dihandap nyaeta teu beunang disupa ulang, disupa dulang, teu beunang dibebenyokeun. Jawabanna C. Kejo. Kalimah numerna pikeun ngalengkepan wawangsalan dihandap nyaeta. Mangga baca ku hideep. Kinten-kinten kalimah naon anu merenah pikeun ngalengkepan wawangsalan ieu. Leres. Parantinya utang itung. Titik-titik ku angsalna kalkulator.
Jawabanna nyaeta C. Make baterai lain motor. Nomor 14. Sisindiran di handap nu ngagunakeun gaya basa ngumpamakeun nyaeta. Jawabanna A. Ngala jambu asa ribet. Jambu air nya pupeun. Lempangna diucat-acet. Kawas nuker kremyeun. Nah, ieu sisindiran ieu ngagunakeun gaya basa ngumpamakeun nya. Terakhir nomor 15. Maksud tina kalimah ari salat teh ulah padu ungked kawas papatong ngisang. Nyaeta leres. Jawabanna aya dina D. Sajorelat teu husu atawa teu tumanina. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang parantos rengse ngabahas uji kompetensi ngeunaan sisindiran. Mugi materi nu tos dijelaskeun ku ibu bisa dipikaharti ku hidupnya. Hatur nuhun perhatosana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.